Tuh, hanja ka budak dua lepas kamari. Tuh, awewe tuh geus. Tuh. Mana awewe? Mana heuy? Woi. Wow, kamari eta budak nu leutik asapna nempoan jeung si Dongki. Buat tinggal anak si Dongki gitu euy. Awas woi. Rek woi. Sia bisa bawa motor tuh kihet. Bisa. Atau ngelaksonan. Pandai geus dikaksonan tarik, digorokan tarik. Lah, kadenge. Iya sama. Anjing teh. Wes. Aya Kang. Waduh. Tuh anjing nyari cangkeng goblok. Ya awak. Mana kamu lo kene, ha? Aya Kang, aya. Gawat. Aya Kang, aya. Mana? Ya Kang. Iya duit lah, sekarang waduh. Jadi agak ini tah, ruap dulu ke mana? Aku. Lah, beneran ya motor ya, jelas kaharep. Kemana Mang? Aing dulu kaharep di pos anterkeun. Iya tuh. Hop. Hebat, mana kemana nu leutik? Nu mana Kang? Nu kemarin gua ge nu leutik. Oh, nu alit-alit. Oh, dah. Modenya yuk. Oh iya, eta mah si jeruk. Beuh kumaha tuh Kang? Sama berapa eta ayeuna? Aduh, pas lami sabaraha ge teka dia da. Hafal teh kemarin mana nu mau kurang? Eta teh si Deblo jeung baat mana si jeruk? Aduh Kang, abi mah teu terang naon Kang jeung si Gio mah. Geus lah, anu mah marane hayu benjing urang cangkengan si jeruk. Ayo tuh yuk, guna naon. Ayo tah. Mau gua Kang? Lah, saya masuk. Api wae. Saya besina Kang. Ya wae, sumpah teh. Itu saya turun, yang naik mana dorong? Duh, bro. Pasti preman nu kemarin balas dendam euy. Jika nama euy, engge ada sieun kumaha tuh. Lu atuh sugan maneh boga ilmu bela diri naon lah. Tuh utak-utak naon lah itu anu bisa ngelehkeun eta preman. Oh, orang bisa silat kamari teh pernah diajarkeun ku si Abah keur di ditu di Bandung Saya teh no cong belajar silat jeung urang are. Atuh ayo. Ayolah, Ayo. yuk. Aduh, masih kekenjaya di labu. Sana kajailan eta mah teu kahaja sia mah. Saya cuma latihan lah. Kayak mana kurang nyeri ya. Duh, seul deh anjing. Aduh. Ayo cuma latihan. Dan kata kemarin ketulungan pisan ku sampo urang aslina menunggu sampo yang meledahan kemarin ditugas 10.000 kalau kali pala preman di hampuran Lah, kalau mah kurang naon sampai urang mah loba ieu. Aya 100 hektar, makanya kawan mah bagi kopling urang malah. ya mohon kan tidak Kalau urang mah di umur ieu teh aya 50 jenis bisa ngapal mah. Kampung kita moal aya nu ngelehkeun tentang sampah aing mah. Woi, Gus dan mah cager. Alhamdulillah. Kalau islam. Oh, pelaku. Ya, dari atuh. Sok salaman. Yuk kah nanti. Aduh. Gus, aya beja mana kemarin dipalak cenah. oh urang kemarin di pala ku preman akas kacida parah Wah, dipalak. Usaha mana Gus? jadi kieu ya ciri-ciri zaman teh ada bohong
makan yang hiji deui jangkung. Wah, salah deui eta mah. Kang Baka eta mah heuh. Ada soal kasih akang itu teh. Geus tong hariwang, tadi orang selatihan yang si jeruk silat. Nah, jurus naon Cimande? Naon? Wah, Oh, hampura dan kesare maneh. Ayo enak mah cong berangkat lah. Arek mah Ayo. daripada orang nungguan di dia mal benang-benang. Alah, ayo. Ayo, Jangan enak. ayo. Salam olahraga. Salam olahraga. Ayo. sok tunjukkeun anak perempuan mana. Ruk, tangan kenteng, Ruk. Oke, Bos. Dan apalin aing. Nah, lah. Nah. Tuh, asli. Nah. Oke. Ya. Tuh. Nah, rek kenteng. Ieu tentu aing. Nah, Bang. Geus nehan bala bantuan, kuat bala bantuan euy. Ibu mah mau katulungan euy. Siap. Kuat. Aing ka dieu bos aya. Mana jeruk? Kabur. Mana doang masih deh bro. Omat, bisa turun. Cing, bener euy disebut preman teh. Iya. Guys, sikat. Siap. Mang, anu hari butuh. Naon urusana jeung urang. Ibu rumang. Apa nama imah preman kamari dengan gua anu ka dieu. Jajan. Sok arek ditulungan. Yayasan urang. Naon syarat temang? Bodoh, baiklah, ayo, siap. Sip. Woi. Marane pemaniana kawan narenggeran barudak kurang. Hah? Euy, kumaha ya? Cerdak. Sieun euy. Alhamdulillah. Woi. Orang mana? Dia balik deh. Aduh, baru udah kabur. Aduh, ini masih mangkut di orang pia, aing suak ah. Woi. Mun geus jajan teh bayar geura. Pia, aing suak ah. Duh, nuhun Mang euy. Mun eueuh Mang mah urang pejet euy. Nuhun nya Mang geus nulungan. Tenang atuh Glo, selagi masih ayam mama mah kampung teh aman atuh. Ya. Si tapi inget malam minggunya inget si eta. Malam minggu. Naon Mang malam minggu? Ampun Raden. Sabar nama kieu. Kok ceritakeun nya? Nah, sok tapi malam minggu Bodoh, baiklah, ayo, siap. Duh, goblok atuh sia Mang ngajual ngaran urang. Atuh baik kan namanya mana selamat. Lah sia mah. Kade atuh kade. Tongkat karunya mana kira kumaha malam minggu engke
pada disadianan obat kuat. Weh, kemarin ya orang ya bisa turun ya. Anu bejakeun si kuaing ka mama anjing.